Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang para pemirsa. Patepangdi sareng abdi Hadi Syahrudin Rahmat Sareng abdi Sonia Nur Febrianti dina acara warta seputar edisi Senin 16 Januari 2023. Bade nampilkeun warta anu paling aktual sareng terpercaya anu simkuring diringkeskeun dina enjing ieu ngeunaan warta. Temuan viral ratusan pelajar SMP jeung SMA di luar nikah Ponorogo. Dinas Sosial sareng P3A di Ponorogo mendakang kasus ratusan mahasiswa nalika murid hamil ngalamar dispensasi nikah. Tahun 2002 hiji bakal aya 266 murang kali sareng 2022 bakal aya 180 hiji jalma. Minggu 8 Januari 2023 parantos aya 7 pamenta anu sami. Seueurna siswi hamil di SMP sareng SMK. Saterasna wartawan simkuring tos aya di lokasi ngawawancara salah sahiji siswa-siswi ieu. Hatur nuhun ka Saudara Hadi sareng Sonia anu atos ngalapor di studio. Wilujeng siang para pamirsa. Abi Sita Putri Aulia ngalapor langsung di SMA Ponorogo. Di dieu abi atos sareng sahiji murid anu ngajukeun dispensasi KBK di Sakola Ponorogo. Di dieu kuring bakal langsung ngawawancara kapasangna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang sangang gua kosna sakedap. Salik atuh. Yuk, punten ngaganggu waktosna. Abi di dieu bade ngasih beberapa pertanyaan. Nah, anjeun buat nyalakukan eta. Kumahanya ngawalerna isin kali si kamu ya. Jadi kapungkur abdi sareng teh hubungan. Pas suami gitu lah. Ya tos saling terbuka. Tapi itu cari sedang cita sih. Terus abdi awal namanya cobi-cobi ya. Tapi ya enak. Jadi kalanjeng lah gitu. Ya jadinya jadi Nah, anjeun pemikir masa depan sapertos tempat cicing, biaya sapopoe, meser popok, susu. mohon Abi mah ngiring we. kalau mau teh abdi mah tunggal kaya raya boga sawah, boga imah, tanah di aya, hari jualan, gawe mah gampang lah. Pokoknya masa depan si Neng harus kajamin ku abdi. Nah, aya rasa kaduhung geus ngalakukeun eta. Saya abdi cinta pisan ka Neng. Abdi hayang memiliki Neng sautuh. Aya rasa kaduhung geus ngalakukeun eta. Saya yang sejujurnya mah abdi ngalakukeun eta sareng Neng teh kagugu nafsu. Tapi yang abdi emang bener-bener cinta ka Neng teh kabohong. Terus satu Neng abdi teh emang cinta pisan ka Neng. Anjeun terang teu ieu salah. Nah, anjeun ngalakukeun eta. Salah kumaha ya teh? Abdi cinta pisan ka Neng. Salah emang mun abdi ngamilikan Neng sautuhna. Kan abdi emang cinta ka Neng, matakna abdi ngalakukan eta ge. Emang kamu nafsu, tapi abdi emang benar-benar cinta ka Neng. Martos. Terus. Cekap aja isin. Isin kunaon atuh Neng? Isin gaduk ka Bogor 3A. Ya isin we nya gak bisa ngomong ini. Atos cekap pertanyaannya. Nuhun. Terus. Wabi didoakeun mugi jadi keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Kembali ke studio. Hatur nuhun kasita pikeun masihan informasi langsung tina adegan. Saterasna simkuring parantos ngawawancara salah sahiji guru pembimbing SMA Ponorogo. Tangtu abdi kecewa ku perilaku dilakukan ku siswa-siswi eta. Mugi-mugi kapayuna teu kajantenan deui. Insyaallah sakola bakal ngayakeun edukasi ngeunaan bahayana seks bebas sareng cara sejenna pikeun nyegah kejadian ieu ameh teu kajadian deui.
Sakitu wartos dinten ieu mugi aya mangpaatna. Abdi Hadi Syahrudin Rahmat Sareng Abi Sonia Nur Febrianti. ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.